Rungking anu ngarasakeun ka nyeri puguh we jadi sieun ngadenge caritaan si Banteng Wulung anu bakal ngabejadkeun sirahna ku babukan ruyung gedena. Rungking neuteup ka si Banteng Wulung bari nyarita semu anu ngalengis menta dipikarunya ku si Banteng Wulung. Banteng Wulung ampun Banteng Wulung lewek dong dimilasa Banteng Wulung lewek semua bisa ngalawan ulah dipenjalkan silah lewek ulah tinggal jakat lewek Banteng Wulung lewek dah masih pernah keleh hidup di dunia asli lah Banteng Wulung pernah keleh hidup di dunia deh. Jadi bilang ku lek tengak kat lewek kalau nges tu bisa daya lewek tu masaknya lah ampulah asli lah ampulah Banteng Wulung ampun lewek dong dibilasa ingkalunya kat lewek Banteng Wulung. Wah tang di maneh anu keur narung mah sompongan pisan sia godebog rungkingan make ngejeng ngomongan bakal mampuhan modern ngaing ngalangu pa ngaring ayeuna kalaka minta ngampunan dasar aki-aki rukutuk jahanam jangkar kehedan si golobog si kolopok bungutan siga kudaan mudu tetap di modaran sarangkungan aing geus moal mere ngampun kajeng lemah kawas manes ya rungkingan ampun Banteng Wulung ampun minang buka minahnya ngaknya nukis di jat-jatan sama yang dengenak tinggalunya Banteng Wulung ulewek nges gak bayang kumaha nyerina silah bejat di bambu kuluyung gede ngampun Banteng Wulung ngampun lewek nyanyi wakalik ni ngabantu kejahatan asli lah Banteng Wulung lek dokmat itu yuk nyanyi jangan nyala lewek dong dibilahnya Banteng Wulungnya cingkalunya kat lewek ngampun-ngampunan sajangkar kehedan maneh ngeungeus salah gunakan kekuatan ilmuwan ngeukeur bantuan si guntaraan ngejeng anu sejena dibantuan ku makhluk gaiban kang nawarugana anu mantrak maneh teh jeung lemah licikan rungkingan sangukur ngaheurinan wungkul ngaya di dunya ngoge sia golobog jadi muning keneh ditarimakeun neon nganu bakal ngarandapan ku maneh sarungkingan dasar belegugan ngentong minta hamperuan ngalang upa sia teh ngaina mah rangsakeun we babukan noyong aing sia mun kebejad kana hulu sia ngaletikan sagede pedas sia ulang ajar sat si Banteng Wulung geus ngangkat ruyung gedena rek dibabukeun kana sirahna Aki Rungking tapi si Banteng Wulung jadi kagetan barang rek kababukeun ruyungna teh
sabab hari tengah dadak lengan katuhuna teu bisa digerakkeun saterusna ku si Banteng Ulung. Kadenge di sora Sirawing anu nyarita. Ulah ngagugu nafsu teh. Kapanan ngabinasa lawan anu geus teu bisa daya. Eta teh mangrupa tindakan anu salah teh. Kapanan ku akang geus dicaritakeun tujuan ngabela diri teh lain hayang ngabinasakeun lawan. Iya da sanajan ku anteng teu binasakeun oge ari geus tepi kana waktuna mah bakal meot. Meot teh. Apanan kitu teh? Hanu matak ayeuna mah meuning keneh bantuan we Rasanti jeung Sandika. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku akang? Dah sakitu we nya teh. Sanggeusna sora Sirawing geus teu kadenge deui. Harita dengan katur si Banteng Ulung jadi tertulus ngababukeun ruyung gedena kana sirahna Aki Rungking. Si Banteng Ulung netep ka Aki Rungking bari nyarita. Wah, maneh ku ngaing masih kene di bengre ampunan sia rangkungan. Napina maneh mudu laksanakeun janjian maneh nganu mualan bantuan dai kang jahatan. Lamunan teprikeun ka maneh jari janjian, wah, ku ngaing geus mualan diberi ampunan ngayeuna mah. Tah, nikmatna kanyarian nu kingang rangsakeun we eta mah. Aing ngarek bantuan Rasanti jeung Sandikaan. Geus nyarita kitu mah si Banteng Ulung, terus lempang muru ka tempat tarungna Rasanti jeung Sandika. Sedengkeun Aki Rungking ningalikeun anu indit bari ngomong sorangan dina jero hatena. Untung terjadi Banteng Ulung aminasakeun aing. Anu jelas anu geus kabantu hati Banteng Ulung boga ngakuatan anu leuwih unjul badan diri aing. Anu tepi ka ngayeuna ngaing dan nyaho. Ya benerna sebab tetap tu bisa ketembus kekuatan batin aing. Upaya aing gagal, ya mah gagal maning son. Sangka aing bakal ngananapat kejadian nutnik-nutnik ngananapat nutnik-nutniknya. Ikuntara yang anu nyanyena masing-masing kesalingan huwa makhluk gaib. Bakal ingat di kumpulan Banteng Ulung. Kayak kima aing muajan ngawin yang hisari kita. Panangis dibayangkan lamun aing jadi ngawin ngasih sarikit. Ku aing mah dibeakeun ku aing mah diedankeun malam pertama teh. Nya geus sarikit geulis henteu, goreng patuting henteu, tapi ku aing sigana moal laksana. Sabab aing teu bisa ngamujungkeun arep jeung kahayangna si sarikit jadi dari ulum. Aing puanya bener-bener abis. Ya panjang lengan aing caniknya mah bisa ngakini ngakuatan ilmu gaib jika lama Aki Rungking ngarahuh dina jero hatena ngarasahan nyelu anu lain dikieuna sabab kakuatan ilmu gaib anu kacangking ku dirina tetela mampu diungkulan ku si Banteng Ulung. Sedengkeun si Banteng Ulung keur merhatikeun tarungna Rasanti anu ngayunan Guntara jeung Nyai Kintamani. Harita dina sajroning tarung Rasanti ngerasa kaget sabab kekuatan jeung kamampuan dua urang lawana jadi leuwih hebat. Eta kayan teh kabuktian ku Rasanti
sabab 2 kali bisa ngasupkeun Panarajang ka 2 urang lawana ngagunakeun tapak darah suci, tapi 2 urang lawana mibanda kakuatan daya tahan anu hebat. Sabab mangsa kebenangan ku Panarajang Narasanti ngan ukur ngageronahan ka nyeri, rasa nyeri anungan saukur sahari taun, kayaan Guntara jeung Nyai Kintamani tetep dina kayaan teu sakara-kara. Saperti waktu harita sabetan pedang Nyai Kintamani ngarah kana dadalawan. Rika Narasanti ngabendung pedang lawan. Sau, wucat, hibrasat, terang. Pikeun anu sakitu kalina pedang lidah api bantrok jeung pedang taji putih. Gese sababar detik tisanggeusna ngabendung nakis pedang lawan, harita Narasanti ngasupkeun tajongan suku Katuna karena kekemplong lawan. Setan kurang ajar, aing teh bedangan deui. Nyai Kintamani ngageronahan ka nyeri bari ngadalegdeg munureus sababa lengkah ka tukang. Teulila datang Panarajang Guntara nu ngagunakeun jurus tapak naga sakti teh. Ningali Panarajang lawan anu datang, harita Narasanti nu ngagunakeun jurus tapak darah suci. Dampalengan kenca Narasanti ngapendung dampalengan katulawan. Sohiuk sakhiuk tegas. Meh bareng dampalengan kenca Guntara oge mubus asup rek Narajang Narasanti. Ningali kitu gancang Narasanti nyabetkeun pedang kana leungeun kenca Guntara. Gancang Guntara narik Panarajang leungeun kencana. Harita Guntara tumikeun mun leungeun kencana tepikeun ka buntung mah. Alatan disabet ku pedang lawan. Sokyuk sakyuk brasat syuk sek. Guntara narik leungeun kencana. Bros. Sabetan pedang Narasanti teu keuna kana sasaran. Tapi meh bareng jeung Guntara anu narik Panarajang leungeun kencana. Harita dampalengan kenca Narasanti mubus asup ngahantem dada lawan. Sakyuk dada aing kabedangan deh dada aing anjing dada aing anjing. Guntara ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug munurah sababara lengkah. Tapi meh dina waktu anu bareng harita Nyai Kintamani jeung Guntara mancuhkeun di tangtunganana dina kayaan teu sakara-kara. Guntara musirkeun paneuteup Narasanti bari nyarita di barungjeng seuri. Rasanti bisa ka Bandung ngalin. Sababara kali dewe kebenangan, tapi Panarajang Silaing tacan anu mampu jeung bisa ngarubuhkeun dewe. Ya direk sababara puluh kali oge Silaing dibankeun Panarajang. Turkeunna kana anggota badan dewe tetep moal mampu ngarubuhkeun si Guntara mah. Anu puguh mah Silaing bakal kakuras tanaga, anu satulisna bakal beakeun tanaga. Dina kayaan seperti kitu Silaing geus moal mampu neruskeun tarung. Anu akhirna bakal ngajampana jadi pugang sia. Nyai Kintamani milu nyambungan kana caritaan Guntara ditujukeun ka Narasanti. Bener Narasanti. Maneh geus leuseuh beakeun tanaga. Geus bisa dipastikeun maneh moal mampu nakis pedang aing anu bakal nyabetkeun atawa nyapatkeun beheung maneh dina ieu. Maneh jeung si Sandika bakal modar babarengan sia.
jadi maneh mau laksana ngahiji ngalaki rabi jeung si Sandika eta kanyataan bakal karandapan ku maneh dina waktu ayeuna moal lagi bakal jadi kanyataan. Rasanti ngabagikeun panetepna ka Guntara jeung Nyai Kintamani bari terus nyarita. Andi kaduaan geus teu kudu lobat sarita. Kuring marek risi ku pati rempan ku ajal. Jadi mun kuring dina poe ieu ditakdirkeun kudu ajalin pati, taya bayana keur kuring mah. Anu jelas kuring bakal ngabela diri sakuat tenaga demi ngalawan tindak laku kejahatan. Guntara nyarita deui bari nyelang ngareret ka tempat tarungna Nyai Sarikit jeung Purbaya anu keur ngarangsek ku panarajangna ka Sandika. Teu lila terus nyarita. Sanajan dina bibir masih lain nyarita kawas kitu deui sia. Tapi dina jero hate mah si lain geus ngarasa salampang jeung keketegan. Sabab sakabeh jalma anu sieun ku paeh deui sia. Jadi eta caritan si lain dengan ukur omong kosong Rasanti. Anu matak si lain daek teu daek kudu narima kana takdir kadar anu teu peunang disinglar modar babarengan sia. Rasanti nutup seukeut ka Guntara bari terus nyarita. Mudah-mudahan caritan Andika jadi kenyataan Guntara. Ngan lamun teu jadi kenyataan malah kalah ka Andika anu nyanangan tatu anu parna. Eta mangrupa akibat tina kesalahan Andika anu jelas. Andika mah bisa mastikeun takdirna jalma sambarangan. Sabab eta mah hak anu maha kawasa. Geus aya nu ngatur, geus aya takdir masing-masing. Srog Nyai Kintamani ngawangun pasangan sagad diri pikeun neruskeun tarungna bari musirkeun panetepna ka Rasanti terus nyarita. Maneh geus teu kudu nyebutkeun anu maha kawasa sagarupa Rasanti. Sabab anu boga kawasa ngala nyawa maneh mah yeuh aing jeung Guntara. Anu mata gunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan maneh Rasanti. Ngarah mun maneh modal teu jadi arwah panasaran deuleu. Tadah panajang aing sia. Hayya. Jorela cilung Nyai Kintamani maju narajang dituturkeun ku Guntara anu milu marengan kana panarajangna Nyai Kintamani tarung. Tapi seperti tadi dewe sandajan Rasanti mampu ngabendung panarajang dua urang lawana, malahan Rasanti bisa ngasupkeun panarajang ka nu lawan. Salila tarung Rasanti macan ngalaman sakali oge kabeunangkeun panarajang dua urang lawana, tapi saila eta oge Rasanti can mampu ngarubuhkeun salah saurang lawana. Eta kayaan anu ngajadikeun kaget jeung kesel pikeun Rasanti. Caturkeun harita si Banteng Wulung katingali mindahkeun perhatianana ka lebah tempat tarungna Sandika anu harita Sandika ngagunakeun ulin karuhunan dikombinasikeun jeung julus balaga digdeg anu tetela mampu ngimbangan rangsekan panarajang Nyai Sarikit jeung Purbaya saperti halna oge Rasanti. Sandika ge ngarasa kesel hate. Sabab sok sanajan sababaraha kali bisa ngasupkeun panarajang ka dua urang lawana, tapi tetep can bisa ngarubuhkeun nu lawan. Jorela cilung Nyai Sarikit jeung Purbaya harita ka tukang terus marancukeun tangtunganana duanana ngeureunkeun heula panarajangna. Nyai Sarikit si pedang hangit musirkeun panetepna ka Sandika bari terus nyarita. Hei Sandika,
kekuatan jeung kemampuan si Laing memang cukup hebat. Aing jeung Purbaya can bisa ngasupkeun panarajang ka si Laing. Malah sabalikna aing jeung Purbaya salobara kali kabenangan ku panarajang si Laing. Tapi dina kanyatalana teu pikeun ka ayeuna si Laing can bisa ngarubuhkeun nuju lawan. Tarung anu lumangsung bakal nguras tanaga jeung kemampuan si Laing sandika. Anu akhirnya bakal leseuh da tanaga Lesia. Sandika malas tetepan Nyai Sarikit baritus nyarita. Caritan Andika bisa bae jadi kenyataan Nyai Sarikit. Tapi bisa wae sabalikna hartina eta caritaan Andika teh terjadi kenyataan. Sababoh kuring atawa Nyai Sarikit mau bisa mastikeun saha anu bakal unggul atawa kasoran di Dayu Tarung. Anu jelas urang bakal upaya sakuat tenaga pikeun ngungkulan anu jilawan. Purbaya harita mureleng ka Sandika baritus nyarita. Sandika, si Laing teu kudu lobanya capek anu teu paruguh deuleu. Make jeung nyebutkeun cantang tu jadi kenyataan. Pokok nama dewek jeung Nyai Sarikit bakal modalan si Laing deuleu. Ingatkan dina waktu ayeuna moal deui mangka si Laing geus leuseuh biakeun tanaga mangka bakal tepi kana waktuna. Si Laing Sandika ngababatang jadi bugang, ngacolor jadi bangke deuleu sia. Srog. Nyai Sarikit ngawangun di pasangan sayaga diri deui pikeun majuna raja. Bari musirkeun panetreupna ka Sandika harita Nyai Sarikit terus nyarita. Urang teruskeun deui sia taluna Sandika. Sanajan bener si Laing bisa tepikeun kapuluhan kali ngasupkeun panarajang ka aing duaan, tapi tetep moal bisa ngarubuhkeun aing duaan deui sia. Ayeuna waktuna nu bakal ngasupkeun panarajang aing kalidinya deui sia. Aing duaan ayeuna giliran pikeun ngasupkeun panarajang kidinya kada sia hayat. Jerewat cilung Nyai Sarikit majuna raja ngagunakeun kekuatan panarajangna meh sapinuna. Purbaya ngacrelat barengan kana panarajangna Nyai Sarikit. Datang sabetan pedang Nyai Sarikit anu ngarah kana beheung lawan. Tapi Sandika gancang ngagunakeun bayu panglumpuh ulin karuhunan. Sandika ngacwelat kabelah katuhun badan lawan mangsa nyingkahan sabetan pedang. Plos. Sandika anu aya di belah katuhun badan lawan. Harita katingali geus rek ngasupkeun panarajang ka Nyai Sarikit jadi tertulus sabab kaburu datang panarajangna Purbaya ngababukeun luyung besi hideungna ngarah kana sirahna Sandika. Tapi Sandika rikat ngagunakeun jurus balaga digdeugna. Syauhyuk daligdeug plos. Panarajang Purbaya teu kena kana sasaran. Datang di sabetan pedang Kintamani anu ngarah kana dada lawan. Syauhyuk daligdeug plos. Panarajang Nyai Kintamani ngeplos deui wae meh bareng jeung ngeplosna panarajang Nyai Kintamani harita Sandika ngagunakeun jurus kembang sari ulin karuhunan. 5 ramu leungeun katu Sandika ngepret beungeut Nyai Kintamani. Lakatai set kepret jebret des banget aing dikeplek ada urang aja sedang. Nyai Kintamani ngageronahan ka nyeri bari ngadalegdeug mundur ka tukang sababa lengkah
bari mengpenan banget datang di Panarajang Purbaya babukan uyung besi hidung ngarah karena banget lawan rikat sandika nyingkahan Panarajang lawan ngagunakeun balaga digdeg jadi pros Panarajang Purbaya nyamos tekena kana sasaran gese waktu sababaraha detik tisanggeusna Panarajang lawan tekena kana sasaran harita sandika ngasupkeun Panarajang dengan katuhuna kana dada lawan dina jurus geni pamatri ulin karuhunan sakitu berdas aing pelang deui bangsa Purbaya ngagero bari nahan ka nyeri awakna ngabangking ka tukang tapi sandika kaget deui wae sabab dua urang lawana geus mancukeun di tangtunganana dina kaayaan peleger teu sakara-kara sandika merhatikeun ka dua urang lawana harita sandika ngupat dina jero hatena aing jadi teu ngarti tapi kan kayeuna masih kene can mampu ngarubuhkeun anu dilawan padahal maranehna geus sabaraha kali kabeunangan ku Panarajang aing tapi bangun taya pengaruh nakeun maranehna duaan lamun lumangsung tarung kayaan kieu terus-terusan mah jelas aing bakal seubyakeun tanaga seperti hal Narasanti harita sandika ge sarua ngarasa kaget jeung kesel hatena ningali kahebatan kakuatan daya tahan badan dua urang lawana Nyai Sarikit musyrikeun panentepna ka sandika beritus nyarita si laing pasti kaget jeung bingungnya ningali kakuatan daya tahan aing jeung Purbaya sanajan tarung geus lumangsung sababaraha jurus sarta si lain geus sababaraha kali ngasupkeun Panarajang ka nu lawan tapi bisa kabandungan ku si lain tapi ka ayeuna si lain can mampu ngarubuhkeun anu lawan entong boroni ngarubuhkeun dua urang sakaligus ngarubuhkeun salasa urang ge si lain teu betul salika sakedeng di beak tanaga maneh sandika bener teu baya bener Nyai Sarikit memang bakal kitu kejadian nata si sandika teh sok sajan si lain boga kamampuan ilmu silat anu hebat tapi mun daya Panarajang si lain daya pangaruhna pikeun anu dilawan mangka geus bisa dipastikeun waktosna seep